Wa fi amdi jeung eta tetep dina ngahajana itu qatlun kisos ari wajib kisos illa in afa kajabalun ngampura itu ahlun anhu tina eta kisos ala diyati kana mayar diat au majanan atawa henteu mayar diat. Wa fil khoto'i jeung eta tetep dina maehan kasalahan wa syibih jeung sibhul khoto tegasna mah anu nyarupaan kana khoto. Adiyatu ari diat wa jeung ari tu diat eta mi'atun 100 minal ibili tina onta fi dzakari lalaki al-hurri anu merdeka itu dzakar al-muslimi anu islam itu dzakar wa nisbuha jeung ari saparona itu mi'ah fil unsa eta tetep di awewe al-hurrati anu merdeka itu unsa al-muslimati anu islam itu unsa wa takhlifu jeung narima beda naon sipatud diyati pirang-pirang sipatanana dina diat bihasabil qatsli kalawan ngitung-ngitung kumaha maehanana wa mina jeung eta tetep tina pira sapalihna pirang-pirang maksiat dengan ad-darbu ari nenggel bigori hakin kalawan teu aya hak wa akhdhu riswati jeung nyokot sogokan wa yatauha jeung merena itu riswah wa ihraqul hayawani jeung ngaduruk hayawan illa idza adza angin di mana-mana milaran itu hayawan wa ta'ayyana jeung narima tangtu itu ihraq tariqon kana jalan fid daf'i dina nolakna wal mutlatu jeung nekteuk bil hayawani kalawan juz hayawan wala ambu jeung ulin-ulinan atanepi heureuy bin nurdi kalawan congklak wa tobi jeung maehan jeung main kartu wa kuluma jeung sakur perkara fi anu tetep tina itu makimarun ari permainan hatta laiba sehingga yen ka hatta laibus sibyani napi hatta laibus sibyani sehingga kaheureuyan pirang-pirang budak bil jawazi kalawan atanapi bil jauzi kalawan buah pala walaki abi jeung muncang wala abu jeung kaheureuyan bil alatil lahwi kalawan pirang-pirang parabot kaheureuyan al muharramatin diharamkeun itu alatul lahwi katon buri sapertikeun poton bur waribabi jeung rebab wal mizmari jeung tarompet wal autari jeung gitar walam sul ajnabiyati jeung nyabak awewe anu deungeun-deungeun amdan bari ngahaja bigori hailin kalawan teu aya nu ngahalangan au bihi atawa kalawan make halang bisyahwatin tapi kalawan make syahwat walau ma'ajin sinjing sanjana tetep sarta jinisna au mahromiyatin atawa sarta mahramna wa tasiru hayawani jeung ngagambar hayawan wa man zakati jeung nyegamikeun zakat au ba'di atawa sawarana itu zakat ba'dal wujubi dina sabada wajib wa tamakkuni jeung kongang wa ikhraju ma jeung ngaluarkeunana zakat la yujzi'u anu teu nyukupkeun itu umma au ingtauha tumikeun itu zakat man kajal malayas tahiq anu teu narima ngahak itu si man hak kana itu narima zakat wa manul ajiri jeung nyegah anu kuli ujratau kana buruhanana itu ajir wa manul muddarri jeung negah jalma anu kamadaratan makana perkara ya suddu anu nutupan eta ma huka eta jalma wa adamun qadhi ghariqin jeung teu nyalametkeun ka jalma anu ti teuleum min ghairi udhrin anu henteu aya udur fihi ma di itu dua jalma wa kitabatuma jeung nuliskeunana perkara ya rumu anu haram non anu tu ngucapkeunana bihi kalawan eta ma wa khianatu jeung khianat wa jeung ari tu khianat eta diddun nasihati lalawan nasihat fatashmulu maka ngawongku itu khianat al afala kana pirang-pirang pagawean wal aqwala jeung kana pirang-pirang ucapan wal ahwala jeung kana pirang-pirang tingkah faslun ari eta ji pasal wa min ma'asil farjing jeung eta tetep tina sapali pirang-pirang maksiat parji azina ari zina wal liwatu jeung ngawati dubur wa yuhaddu jeung dihad sal huru jalma anu merdeka al musinu anu zina muson itu hur dzakaron eta lalaki ya unsa tawa awewe birojmi kalawan diranjam bil hijarati kalawan pirang-pirang batu al mu'tadilati anu mujihna dina gedena hatta yamuta sahingga yen maut eta si jalma wa ghairuhu jeung ali saliyana itu zina muson bimiati jadatin tetep kalawan 100 jilidan wa tagribi sanatin jeung dibuang sataun ilhuri kajal manu merdeka wa nisfi dalika jeung kalawan saparona itu
100 mi'ah dirokiki pikeun abid. Wa min jeung eta tetep tina sapali maksiat parji ityanul bahaimi ari ngawati sasatoan. Walau malaka jeung sanajan ngamilik jalma kana itu bahaim. Wal istimna'u atanapi walau milkahu jeung sanajan eta tetep milikna eta si jalma. Wal istimna'u jeung ngabijikeun cai mani biadi ghairil halilati kuleungeun lain pamajikanana. Wal wat'u jeung jima fil haid dina waktu haid awin nipasi atawa waktu nipas. Au ba'dan qita'ihima atawa dina sabada pegatna haid jeung nipas. Maqabla gusti jeung dina sameme adus au ba'dal gusti atawa dina sabada adus bila niyatin kalawan teu make niat. Au ma'afak di syartin atawa sarta teu ayana syarat min syurutihi anu tetep tina pirang-pirang syaratna itu adus. Wa takasyufu jeung ngabuka aurat indaman deukeut jalma yarumu anu haram naon nadruh ningalina eta jalma ilaihi ka numukakeun ka jalma numukakeun afil khalwati atawa dina waktu nyepen. Ligoiri gordin karena teu aya pamaksudan. Wastiqbalul kiblati jeung madep ka kiblat awistid baruha tanu kangenana itu kiblat dibaulin dina waktu ki'i au goitin atau dina waktu ngising. Min guiri ilin barina teu aya nu ayang barina teu aya nu ngahalangan au kana atau bukti itu hail ba'uda eta jauh itu hail anhu eta jalma aksaro kana leuwih loba min salasati adru'in tina 3 pirang-pirang siku au kana atau bukti itu hail aqala eta leuwih saeutik minatul tayyidiroin tina 2/3 siku ila fil muaddi kajabadina tempatna anu dicawiskeun lidzalika pikeun itu bawal jeung goit watagawutu jeung ngising fil masjid di masjid walau fi inain jeung sanajan eta tetep dina wadah wa al mu'azzami jeung dina tempat anu diagungkeun watarkul khitani atanapi diagungkeun ku syara. Watarkul khitani jeung tinggal khitan di sepitan ba'dal bulugi dina sabanda baleg.